Aduh, cuaca tariris amat kieu. Kemana yang anu hanet-hanet? Kadi tuh sugan aya nu hanet-hanet. Aduh, aing. Ya aing cuma buka duit 10.000 doang ieu. Kan beli naon anu ngeunah ya? Rokok aing keur ngarokok. Sabatang ge. Dek meuli kopi aing menang 2. Teh ngubah tuh dia mau meuli kopi ya. Tuh di kumaha tuh nih duit. 10.000 na. Nang nimu deui. Kemana ya yang anu hanet-hanet? Geus teu kaoy awak. Aduh, tiris amatnya ya awak. Kemana yang anu hanet-hanet? Kayak coba geus teu kawawa aing. Naon sih sia? Nuleukeun aing ku kitu-kitu amat. Untuk kitu aing astagfirullah. Sia nyen iman aing nganclang bae. Aing ieu ke celana pendek kos kitu. Aing mah. Kudu kumaha ya aing ya? Atuh mata siana bae ka mana? Kuat imana coplot. Teu nyaho meureun aing keur nangan nu hanet-hanet. Anjay, wow. Sina nu hanet-hanet. Aing. Beneran jasa aing geus sarua yeuh, agak nirisan di awak. Kan itu bayu. Ini kan yang anu hanet-hanet. Bayu tuh Ih, maksud sia naon? Maksud aing naon? Sina tadi yang anu hanet-hanet. Maksud aing lain kitu. Sia mah. Aing buka baju ulah. Sina yang anu hanet-hanet kumaha sih? Oh, sia mah yang langsung meureun. Geus atuh. Lain kitu. Kan sia ngajorong pet aing. Aing mah yang nu hanet-hanet ge, lain eta. Aing mah yang kopi. Yang kopi. Teh hanet, susu hanet. Suhanet. Sia mah malah kos kitu, teh jelas. Aing kitu sia. Nu hanet-hanet hayang naon gitu aing mah geus seneng-seneng aing mah buka baju. Pikiran sia ongkoh. Buka baju dong. Jorok bae. Mesleting doang kene. Emang geus parah. Oh, hayang kopi. Heeh. Susu. Heeh. Tah, tuh. Tuh kebeneran tuh, teudeung. Paling dibelikeun pokona sama susu. Ayo susu naon? Susu rangda. Aing mau gak susu. Oh, nya. Nah, susu naon? Atuh susu sasetan anu bisa diseduh. Oh, ih, bisa cabut. Woi, Tad. Ada. Kenaon? Merah duitnya. Sia merah duit. Sia. Aing mah tetap beli kopi. Tuh. Oh. Beli sisa kan? Oh, saya mau. Waduh, saya mau. Tuh sia kali itu kira beli kopi ya. Mana duitnya? Kedeung nya hayang anu hanet-hanet. Naon tuh? Susu apa teh? Apa kopi? Tadi aing nanya susu. Susu mah aya cina tuh. Waduh. Eta susu mah. Ini kopi bae. Kopi mana tuh? 1.000 murah henteu. Itu benang tuh. Upah jalan kan orang. Aing dah bosen sia mah. Upah jalan nah. 2.000 nya. Ente cobaan. Ceban. makan tuh sia tuh. Ya. Nah, tambahan bisa 1.000 ya. Upah jalan mana? Upah jalan mah ulah pake upah jalan mah kieu geus menang ngobrol gratis. Dia atuh sia mah pelit amat sia. Kali itu lagi geus ngobrol geuning jeung di kangna ya. Bener nya? Heeh, Rokok ayahnya. Aya rokok mah gampang geus segera kali itu be nya. Tenang ra. Cabul, membelikan kopi, setiris kan? Oh, bisa ditangkap aja mau daek, kayak kopi doang kan?
Terus tangguhan bayar di dia. Aing mah yang nu haneut-haneut ge hayang kopi, lain hayang jeung sia. Oh. Terus di lah kita. Bu, beli kopi bu. Bu, beli kopi hitam. Ye, orangnya kemana ya? Sana, kemananya orangnya? Tuh, kopi dietakeun. Amat sih nyana meuli kopina. Meuli kopi di mana sih? Oh, kudu nyamu di kopi di mana bu eta si cabul. Anjing di doang, sing nyasar doang. Ya kita beli kopi keur ieu pernah. Kita beli kopi ya ku aingnya. Bul, saya beli kopinya ya. Kan buka duit ya, kemarin beli kopi. Udah punya dibelikan sampo. Eta mah dibawa kabur meureun kopina. Urusan. Kopina mang, rasanya gurih nyau, kayak tahu bulat digoreng dadakan 500-an, gurih nyau. Panjang boolna. Lain panjang umurna deui ieu mah panjang boolna. Yo, kopina kopi mantap, 500 perak bae. Yo, rokoknya mana? Nama beak. Atuh sia. Ya mah di kortingnya aya sakieu deui, aturan sakieu jadi kopi teh. Oh. Bos, Siapa heula mah? Gimana? Sini minum tak? Dinum paha urang. Oh, siapa mana? Aku minum pas ieu mah. Kumaha ieu? Mabok wae kopi. Opana mana? Hah? Opana. Kumaha aja kopi lagi diinum sakit. Kopi lagi geus diinum ku sia satengah, teu kudu pake upah lah. Opala. Opa jalan namana. Pantesan sia kebel teu datang-datang gorengan eta kopi di korting heula ku sia nyampe setengah kitu ya teh mah beak teu bisa diinum deui. Ya, os dia teh gratis kopi asup kieu diinum deui. Pohon jasa. Jaheun ngeunah. Haneut kawak. Oi, aing nu minta kopi nu hayang haneut kunaon diinum ku maneh? Atuh ada aing lah. Eta mah kopi aing eta mah. Ya. Aing nu hayang kopi euy. Aing nu tariwis kieu. Geus dikorting ku sia malah diinum ku sia teh jelas. Sia tah sia diriseun Iya eta mah lain aing. Aing mah geus meulikeun kopi geus mere duit ka nyana. Aku sia inum tah. Kajen teh hampas lagi. Mau balik. Aing juga waleta. Naon sih? Sia ngalunjak sianya. Kopi aing dibareakeun. Sia nu minum tah. Kok nyalakeun ka aing? Pan aing mah tadi geus mere duit ka sia kan. Kita meuli kopi. Tadi kopina saat. Tadi salah saha. Aing poho urang. Salahnya. Tadi sia ngorting satengah, terus setengah deui ku sia. Aing dibere ampasna doang ngalunjak sianya. Tapi iya ieu na keneh kan? Aya. Tapi geus tahakan. Ieu mah teu bisa dihakan. Sia kalalabur sianya. Ngalunjak sia.